Poe ayeuna mah aktivitas teh simpel pisan ya dimulai ku urang nyangu heula kana Magicom. Tah ieu urang nyiuk heula beasna ngan 2 siuk we datara loba-loba teuing nyangu teh nya da sok babarian haseum lamun loba-loba teuing teh. Tah ayeuna si beasna urang isikan heula. Ieu teh henteu ditapikeun da nyaeta nyiruna rusak jadi we urang lemangkeun kaya kieu. Aha dilemangkeun pan ieu teh nya loba bakatulan atawa loba serahan jadi si serahna urang piceun heula. Saanggeus si serahna ada reuweuh mah bareak kitu tadina beasna urang isikan we 3 kali balikan sesuai sunnah rasul gitu tah ngomong meni balepotan ya Allah ya Robbi. Saanggeusna beres ngisikan mah urang abuskeun we kana Magicom urang cetrekeun lalu colokeun we cuekeun eta si beas mah. Tah ayeuna urang elap-elap heula kompor ti tadi ti isu keneh can ngelapan kompor ieu teh. Urang tuluykeun ngagoreng kicimpring ya ieu minyakna minyak jalantah jeung si katelna ge urut ngagoreng endog bieu. Da bersih keneh nya keur ngagoreng kicimpring mah. Tah minyakna ayeuna mah geus asak urang abuskeun we kicimpringna. Ieu teh kicimpringna menang moe bieu pisan panas keneh si kicimpringna teh. Tuh meuni maruduk-duk barerekah nya ari geus meunang moekeun mah. Nyaeta kamari aya mamah mitoha ti ditu ti Cilengsar cenah teh ieu boga kicimpring tapi encan garing da karek bieu pisan cenah nyieunna oge. Di wayahna poekeun heula mun rek digoreng teh. Oke siap tapi ieu teh ngagoreng kicimpringna sawareh-sawareh we da ameh henteu liat lamun dikabekeun mah sok liat geuning. Goreng kicimpringna enggeus urang ngagoreng endog sasiki ieu tambahan pecin uyah eukeur si bocil. Ieu teh panya enggeus ngagoreng endog da si eta mah lamun ningali urang barang dahar deui jeung bapana pasti we ngiluan deui makan. Ieu kicimpringna geus tuus tina minyakna tah urang abuskeun we kana toples. Da ieu teh pan urut kicimpring loba pisan minyakna urang pindahkeun we kana mangkok sesakeun we saeutik keur ngagoreng endog mah da lamuir-lamuir ting pan gila geuningan nya ngagoreng endog loba-loba teuing minyak mah. Ieu teh bulak-balik we sina rata kitu garingna teh da geuningan sok tengahna mah masih keneh ambu ciai. Tah lamun sakirana enggeus garing mah urang jahitkeun we urang pindahkeun kana mangkok mati-mati hayang makan oge karimi masihkeun. Ayeuna nyanguna geus asak kicimpringna ge asak endogna asak sakieu heula video ti abdi nya dadah.